Ini merupakan RT favorit ternyata di Desa Dedel katanya. Kata Pak Kuwu juga, cikal bakal dai Indonesia yang akan mewakili Asia Tenggara. Itulah dia. Kita panggil Bapak Dudun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur ka urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinareng salam mugi tetep ka junjunan alam nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung tipayun sim abdi bade nyuhunkeun dihapunten kasadayana sateu acan abdi panjang lebar si abdi bade nyuhunkeun dihapunten bilih cungur abdi lepat sangem ku bapak-bapak ku ibu-ibu kedah dihapunten kedah diraraskeun ngaturkeun nuhun ka pengatur waktu ka penjajab waktos anu parantos masihan waktos ka pibados kanggo cumarios dina ieu waktos sanaos moal kahartos margi da teu dibayar ku artos. Mikir Pak Kuwu atuh aing teh bayar. Yang saya hormati Bapak Sikoce, Cetrip Bapak Sia. Yang saya hormati Dewan Yuri anu tos ti kamari hoyong munten abdi sok ayeuna tayo. Punten pada Dewan Yuri upami alit nilaina mudah-mudahan sing setruk tah. Ngaturkeun nuhun ka bapak-bapak, ibu-ibu anu parantos hadir dina ieu tempat asadayana kasadaya pihak ti kawit A sampai ka Z sim abdi ngahaturkeun nuhun. Sim abdi maseur kata maseur ieu suku margi abdi panginten tos bade CF bade nyeepkeun da cariosan abdi tos atos dieta ku rekan-rekan abdi tos dibahas kan panginten abdi bade ngabahas teh kieu datita tadi teu aya panginten ayeuna ku abdi upami hoyong desa maju kapakuwuna bager cager tah kusadayana dukung programna nanaona kusadayana dukung hidup Kuwu. Dati sim abdi moal seueur lebar panjang ya sakitu wae akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus yang sangat meriah untuk Bapak Dudun kali ini. Yang insya Allah beliau akan mewakili Asia Tenggara untuk dakwah di internasional. Insya Allah piagam penghargaan akan diberikan langsung oleh Bapakku, Bapak kepada Bapak Kades. Iya, sekali lagi tepuk tangan yang